Nyan yang gombrang. Ada mbah dukun sedang ngobatin pasien. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil tomat kejamit mulut mbah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Kemaran hanya umat umi asa geus lila ieu teu nipu jelema. Nyata tuh abah teuing kamarana padahal pabeasan geus kosong. Duit teu sabenggol-benggol acan. Sampurasun. Abah, araya Sampai gening juragan mangga kalebet. juragan teh hayang kanyi edahnya. Bisaan si abah mah. Abah teh atuh gampang hayang kasih edah mah. Salaya ieu we juragan. Gampang duit mah. Tah ieu lancar. Aya duit mah atuh. Langsung we lamar, si edah pasti narima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekelompok anak wale yang bergaul dengan anak bersahabat dengan hujan. Buka, wanita.